Syuting pas puasa ripuh euy. Sebenarnya mah nya hayangna teh kan puasa mah gogoleran, ayeuna geus dititah gawe maksudnya boga tanggung jawab nya dilakonan we. Oh, jadi puasa. Henteu. Berarti ayeuna mah saatosna kamari bojo judi teh ayeuna mah tos sehat deui we. Alhamdulillah nya budak urang Judi sia teh. Pan ari eta teh pertaruhan nyawa sih teh. Judi. Ya, Taruhannya nyawa cenah. Ada teu menang duit atuh. Taruhannya nyawa berarti perjudian Bukan berarti atuh atos lahiran atunya. Alam gober enggak dijualan. Atuh meureun itu bakal kasiksa. Aplikasi itu. Teteh berarti saking si karakter dina Satpol PP. Anjing. Cek aing oke. Geus ka mana karep. Sing ditampi iman Islamna. Nah gitu. Sakitu wae podcast. Caca. Apalagi itu manggas video call-nya. Alah, akhirna mah euy, dalikeun loba dahareun kakarean lebaran. Heeh. Nah kunaon sia teh ulang-ulang atuh? Dengekeun tina napas aing. Wah, loba masalah ieu mah. Heeh. Dicarekan pamajikan. Lain. Lain. Pamajikan sunan kurang enggak. Tapi enggak aing mah koyo langsung naon ngaranna teh klarifikasi. Oh, sepadepong. Heeh, naon atuh kunaon? Otang. Satu lebaran mah. Masalah otang pe otang. Oh, kamari beakeun teuing duit. Mohon. Oh, sekala dibeli beureunya. Ayeuna wah keur init-init gawe acan ieu teh bensin. Tipu apa? Ulah otang piutang atuh. Nah. Utang piutang. Ari otang piutang mah palih ditu. Tuh. Ari utang piutang mah kudu aya eusina. Utang utang. Alah. Tuh, dibuka. Iya, aing podcast pulang Ramadan teh. Ada sahur. Lebaran mah kieu deui we gebros deui omongan Tapi teh. iya urang ka dieu teh sabaraha kalinya? Karek sabaraha kalinya? 2 kali. 2 kalinya. Jeung ayeuna 2 kali. kamari kan basa jeung Mang Dado. Nya. Ayo. Ayeuna ieu loba ieu euy loba perubahan. Naon wae cok? Sepeda hanger dirinya tah. Anger. Udah ieu mah tuh khodam urang ieu mah. Iya, layangan anjay. Anger aya. Aya. Aya itu. Tah posisinya. Iya. Roni. Aya sekedap deui ya teh. Tapi ieu nya kopi terbaik. Kopi terbaik atuh ieu mah. Tah ieu sekedap deui ge coming soon. Hah, aslina Coming soon. jajanan Garut teh lobanya Loba Sur. atuh. Karoni. Ini mah kakaren heula we. Kan ieu teh nu tacan aya teh Mang Otang sesepeun. Oh, aya. Kalau ieu Ulah. bareng yang omongan. Kudu aya ieu aya nama. Kedah engal. Kenawi caca. Alah, kudu aya manawian. Mang Otang itu nu janten Walid teh sanes. Oh, sanes. Kawin anu loba pamajikan. Iya we apaleun. Bos urang nu teu apaleun nu sorangan watir. Apaleun? Teu apaleun. Nikah batin sama Walid. Nikah sama Walid. Oh, sebenarnya sih pamajikan salapan. Opat. Opat. Masing-masing teh opat. Masing-masing opat kumaha ieu? Keluar tina jalur kieu. Sek teh eta mah. Mah hiji wae lieur. Oh lieur. Geus beres lebaran jadi otang piutang. Oh, enggak benar. Tapi kan itu mah nikah batin. Jadi kumaha negotin teh? Jadi kieu. Aku merasakan Rasulullah sudah hadir di sini. Itu pokoknya mah sesat kan, sesat gitu. Jadi Ulah euy marah neta. ulah. Kalah. Itu sama me urang ngebahas. Itu urang teh nu kahiji teh briefna teh apal ti mana mimitina Nya. juga kana Walid. Tapi sameme eta urang sapa heula. Pala capruk anu geus. Cenah mending aing. Rame cerita. Mending ieu teh. Har. Terus atuh. Sapa-sapa. Wilujeng Sumbing di Cabruk capruk sudah podcast.
Setelah sekian lama Mang tahun-tahun tidak tapping dan hari ini kita akan kembali dengan set yang masih sama. Lain ku geus pada ngakomplena dina itu dina YouTube. Jual ngalungi itu cenah capruk-suna eueuh. Kan kamari cenah bejana di luar. Nya OTW heula kamari mah, OTW podcast heula. Nya OTW teh. Oke tungguan we. Aku tungguan we heula kamari mah. Di luar kukulingan. khususon Kukulingan we di Kopi Jaya. punya podcast kan. Podcast. Naon sarua capruk. Sarua capruk Sunda. Cap Ayeuna tuh cobaan. capruk Islami kamari mah. Oh nya. Ayo cobaan atuh. Islami. Darada Sian ditahan, Walid teh geningan. darada ditahan-tahan gitu kamari mah tuh, nya. tuh bebeledagan teuing. Paling bebeledagan ge eta spiritus gitu-gitu. Ayo kamari kan di luar. Di jero deui balik deui gitu. Balik deui ka jero. Ayo di luar deui ra. Teh nya tapi Viral naon cik? Naon? Tengah jalan tah. alah bener euy. Tapi nya aku kamari di luar, ini di jero, terus kayak di luar ternyata keluar ka jero teh ngeunah. Cek aing oge nya. Itu sepulang lebaran Maksudnya iya podcast, jadi di luar kan kamari jeung sate. ngeunahna Jadi aja podcast makroni. Ngeunahna podcast pulang lebaran teh. Ngantosan Lah ya iya dia dek naon itu. Cicing mah dirinya mah. Aduh, aya Donna Wisnuwardana. Alias Otang. alias Mang Otang. Mang Otang. Kan kamari Papi Otang ieu mah. seru kamari eta episodena keren. Mana kala ngabahas naon. Pokokna mah ti awal nepi ka akhir kamari keren. Preman pensiun. Preman pensiun. Terbaliknya. Ih si Wali dek diteruskeun mah. Wali dek diteruskeun mah. Si Wali pada pin versi jelema atuh. Jadi aing nu penasaran ieu teh. Aduh, kamari tos beres ya teh syuting teh atos. Alhamdulillah rengse kamari teh kaping sabaraha nya? 28 beres. Da kan kami lebaran teh tanggal 1 nya. Tanggal hiji pisan. Pas takbiran beres. Eta teh kuduna 40 episode. Jadi 30. Nah, atuh meureun hutang 10 episode teh. Hutang keneh eta kumaha nu 10 na? Heuing teh eta mah batur di kantor. Tadi mah udah nelpon ke juragannya. Di kantor. Tapi tah lamun di 40 kan urang mau lebaran atuh. Terus we meureun nya. syuting tah jadi 30 beres. Nya. Jeung caritana ge kamari teh Aya rubah kan? rubah. Ya pasti. Terus preman pensiun ke ranking ka hiji. Benar, selamat preman pensiun. Bener kamari rating urang kali. 2 tahun teh syuting set sekali syuting ka hiji. Ka hiji Geumpeur rating. sinetron orang lain. Iya. Anjir. Padahal orang lain dengan bintang filmnya yang begitu kan kalau orang lain mah nya. Orang lain mah Wah, naon geus beunghar ti kolot. Urang-urang teh boga PW Ferrari gitu. Ketabrak nanti slow mo teh. Ieu mah teh preman pensiun di tengah-tengah asli anjay. Ya, tapi berarti eta robah caritana kan kamari teh kehilangan oge nya di tengah-tengah perjalanan syuting teh kehilangan tokoh teh si Kang Gobang. Urang nih orang apa teh kunaon Kang Gobang teh? Teu damang teh. Terdamang. Dah jag sih tah terakhir teh syuting teh yang abi. Urang teh ningali updatean dari euy. Ieu cenah keur syuting di nucur hat rek pindah akhirnya ka Sukabumi kan, rek pindahkeun pamajikan cenah ka Bandung. Eta urang teh terakhir ningali teh. Terus ningali di Masa mana? cahayaan cai teh nah asa cahayaan. Lantai nyi. Lain dia ngavlog. Ieu urang kabeh asa cahayaan masalah. Oke Terus enak aja. Udah karilang ini kan. Rada reuas atuh da. Upload Kang kemana mau beli seragam sekolah buat anak biar jadi orang Bandung lagi. Terus balik ke si Akang teh almarhum teh. Hujanan. Ya mana teh di mana? Pokoknya balai anak kali itu lah jauhnya. Hujanan baliknya teh make celana pama waktu. Terus balik teh cenah mah cek anakna teh meuli nasi goreng yang anakna hujanan oge se. Wayah kumaha teh? Peuting. Oh malam. Tah pas balikeun bari ngapalkeun naskah saur namanya di kipas angin. Alah. Benernya buka angin duduk, buka nya da utah pingsan. Alah. Gitu. Tak tongkan kipas angin. Tong loba dieu geus angin duduk teh. Cik dudukna kumaha? Kieu atau sila? Berarti mun di kipas teh kudu nangtung ayeuna mah. Ulah bari diuk. Ngaran teu kena angin duduk. Jadi kagak angin nangtung sama begitu ramai kieunya euy. jadi biar kan ngedip heula caritana jadi urang teh simpati. Iya kan bahas atuh urang maot kudu ceria we. Nya berarti kan sebenarnya dina cerita eta jadi cerita garis besar oge nya si Kang Gobang berarti robahna tuh jauh pisan kumaha eta? Aya break heula salila ngarobah cerita atau kumaha? Jadi
libur lah sehari kan yang duka lah tah. Lanjut deui syuting biasa tah karena si Om Aris teh nulisna teh dadakan. Jadi urang saruruting teh Om Aris mah Nulis. Bari nulis. Jadi bisa ngarubah cerita gitu. Jadi mun aya pemain anu olo-olo terus anu ada gitulah bisa di cet eueuh gitu. Ari dina ceritana sendiri kumaha Kang Gobang Ari? Jadi Dina cerita Pepe na cerita kumaha pas udah di alur ceritana di nya. alur ceritana jadi kersare di warungna teh. Ya meninggal. Meninggal biasa juga bola Kang Pipit kan ya. Kang Kang Pipit oge sarua meninggal. We meninggal mah gitu. Ieu kudu rada jadi lagu sedih teh. sedihnya. Heeh. Cek atuh ngabas nu ieu. Ya cerita kita tinggalkan cerita Kang Gobang alhamdulillahnya Hanya orang doakeun lah punya ku sarareanya pangpana kan fans-fans na oge seueur di luaran sana teh. Kang Gobang di episode di PP hiji aya nya. Di PP sabar aya di PP hiji teh mah seniorna atuh da. Pang nama kan Pangheula nu nyepeng terminal. orang teh sebagai karakter Pepe yang sebagai orang aslina oge sama-sama dipikaresep gitu. Ya, Maksudna teh bener. jadinya orang doakeun ku sadayana lah mudah-mudahan sing amal ibadahna sing ditampi iman Islamna. Nah, gitu. Sakitu wae podcast. Caca. Apalagi itu mangkas video call-nya. Ya, teu kudu jauh-jauh ka dia ai. Pak. Kudu direkam geus ngobrol. Ini mah. Aduh, Langsung ya. langsung ketarima. Salam interaksi meneng oge urang teh. hai Facebook, buka mau aing. Tapi kan viewer nama loba. Tapi da rese kudu eta apa pabriknya digulung. Pabrik Facebook kalah. Pabrik ka mana ngobrolan ieu? Teuing. Aduh, jadi Tapi iya we nanti kamari Siap secara garis besarnya disiapkan frontline jadi tadi lempeng gede cenah kana jalur cenah sok mah. orang teh berusaha berguna lebih kadinya orang makan posisina teh ke rumah pangsisina orang Gitu. jangan agak tuh capluk Sunda kudu ngacapruk. ke mana we gitu kumaha walid teh episode sabaraha so itu udah tong arahkeun kana ngacapruk ai kamari puasa kumaha nanti Puasanya sepuasa. menjalani puasa Biasa. syuting Pas puasa sebagai orang pada umumnya atau orang yang tidak pada umumnya ngambilnya barudak kararuasa. Alhamdulillah, Mata ge saware. Nah. Jeung puasa mah jadi rada kumaha nya. Jadi aya batasan yang syuting nah. Teu digeder gitu kan. Oh, Biasana nya. kan digeder bret jadi aya istilah. Bang kan ada adegan tengah poe geuningan di terminal Oh, atuh da bayang terminal. lumayan nya Urang mata kideung teh da baheula mah bodas. basa brol Bro. Pas kamari syuting selama 3 bulan di Bandung kieu jadi kieu kulit teh. Ngaca jeung pamajikan. Nah jadi plaster kieu. Jika piano. blaster bae jika kuda zebra blaster Eta pas syuting pas puasa ripuh euy. Sebenarnya mah nya hayangna teh kan puasa mah gogoleran, ayeuna geus dititah gawe maksudnya boga tanggung jawab nya dilakonan we Oh, gitu. jadi puasa. Henteu. beda tarikan napas jeung nu kaluar teh beda Beda bisa gitu Ieu mah teh yang ngalempengkeun. Soalnya kan am tadi na tampil teh cenah. Oh, anjir Agama. buat kamu yang bikin thumbnail jangan seenaknya anjay. bisi pabrikna dituntut Biasanya ya aya nu pernah nonton konten batur terus agama naon tadi teh? Oh, agama Kristen. Preman pensiun adalah agama tetangga kita gitunya. Pokoknya Kristen lah. Ya Dari Kristen. nu tanggal saya pugu gitu. Ya adon teh. tah ada teh dituna teh di dinya nya diluhureun teh salib Si aing geus hampir. jadi pampir Jambung. Kan hampir kitu nya lamun Iya, film nih Tapi kada gitu dah si plat gitu. Tapi ya jangan seenaknya lah kalau enggak tahu datan. rada kieu ngomong gitu mah lah aing mah Oh, jadi disalib. Oh, ditepalkeun di dieu lah. Pogo Baptis meureun. inung urang nonton. Oh. Mana teh bere agama ku aing teh cenah kadon pindah.
ditonton we. Langsung ngagewer atuh Metallica langsung disetel. Langsung ditonton heula sih teh ditonton jadi heuh nya Islam. Dibuat nanya Clickbait eta teh clickbait. di thumbnail di kitu-kitu teh. Aduh. Ulah kagok thumbnailmu ieu ge kitu we sakalian atuh. Oh, orang lah anjir. Anjir. Geus ngomong aing we. Ulah. Sensitif we sensitif. Sensitif tuh gitu. Ngomong gitu. Heeh, dah tuh dia mah kabahas eta gara-gara puasa. Tong ngomongkeun sensitif bro. Berarti libur kamari lebaran heula lebaran di mana di Garut? Di imah atuh kabeh ge. Oh, Di bisa di Garut Bandung. mudik pas takbiran. Hamin hiji kita hamin hiji pas takbiran. Macet tuh di jalan. Kabagean atuh mamacetna. Henteu alhamdulillah na teh euy. Nah, Lancar. Teuing peuting beureunya padahal Soleh cek urang mah. Soleh juga nu gara-gara puasa tadi eta sambil bekerja puasa kan eta teh suatu ibadah yang berlipat ganda, berkah. Puasa gitu. Tuh macet-macet acan euy. Lah, sia. Teuing pas balikeun mah. Anu pan nganter urang teh dikanterkeun ku tukang kopi si Ayat. Si Ayat. Antu kan cai teh baliknya da. Bingung atuh euy ka Bandung mau sakantok balikeun juga genep. Nah, bisa gitu. Heuh kitu aya nu merean. Cek dianterkeun ku si Didu jeung si Ayat. Lancar teuing balikeun masih itu poe saminggu cenah. anu duaan. Cenah menurut legenda mah cenah ayeuna teh masih gede di jalan. Jebak macet. Heeh. Puasa mah nya si gawe teh syuting teh kan adon teh nya kadang puasa kadang henteu da. Capek atuh. Ieu mah naon ngaranna teh mau balik naon di perjalanan teh mau sapir. Gawe lah. Keur gawe. Dibere naskah panjang. Heeh. Di terminal matahari teh sakieu tah siga dina lampu. Juga nak kerasakin nu salapan teh ngajajar. Sapinter-pinter nanya Albert Einstein di gitu mah panas menjangan. Kita ngapalkeun teh kan kudu scripted gitu kan. Heeh, scripted pisan kan. Improvisasi kudu kitu jadi lamun aya nu kalewat weh geus balikan deui. Heeh, bener. Alhamdulillah lancar baru udah parinter lah ngapalkeun nama. Jaba ningali Adon mah selain skripna Pararanjang tahun ieu mah aya fightingannya. Wah eta anjing. Awak rangsak. Aya tambahan. Ya ekstra latihannya. Ekstra jadi ada teh sabulan heula latihan di koreografi teh guru ku Kang Encong. Oh, Kang Dharma. Latihan teh Abi, si Jack, si Kinoy, si Iding. Tiluan sabulan we terus dititah nyanyian koreo sagala. Datanglah si Nikita oge jadi kabeh we nyanyian koreo. Jadi geulitna teh nya emang bener aya nu kalepasan si eta teh. Malah neungeulna Sapertos mah atas-atas we. Nya. Kateungel 2 kali tadi. 2 kali. Aduh, hanya. Bener. Bak nu gede awakna. Heeh. Di kita cok Kang Dharma nya. Orang Kang Dharma mah geus puguh atlet Boxernya. lagi, boxer. Di titah sepit saminggu teh cokor di kieu-kieu bayangkeun nya. Kenapa coba tulang geus kolot teh. Asli, di kitu-kitu palangkakan anjing asara beh. Asli anjing palangkakan baeut. Baeut di sarangan. Tapi kitu keneh. Kitu Asar keneh. beh. Bisa kitu keneh. Nah, jadi lamun di nukian teh pas kieu anjing pamajikan teh gaya split. Aya bonus nah. Aya bonus. jadi aya style anyar aya bisa split. Boga gaya. Aya gaya anjing kan biasa nama, mah juga split. Ari monyet ngungsi karantos. Monyet ngungsi teh Bahas kebun binatang di wae ieu mah anjir. Oh, mana mah tukang lurus kan. Buaya kungfu aing. Eta dilatih heula sabulan. Sebulan berarti. Jadi ayeuna teh kan judulna teh si Preman Pensiun Salapan. Punten ya bieu nya. Ya wios. Jadi Preman Asa diimah. Preman Pensiun Salapan teh judulna teh Terminal Sepi. Jeung si Otang karakter Otang teh jadi dikokolotkeun di terminal teh karena eueuh deui. Jadi mencukuran naon atuh KM lah. KM. Jadi Kepala segala masalah teh si Otang nu boga eta anu mencukuran benang merahna. Kali itu kali Perman teu jadi intel mah Biasa we ieu mah karakter tukang jadi penyambung cerita ka itu ka dieu kan di mun ditingali mah. ripuh. Ya pasti atunya berarti secara dialog oke jadi nyambung ka itu ka dieu Pak. Terus ketemu karakter hampir semua karakter berarti ketemu meunya. Nya sadayana hampir kabeh lah papange. Jeung Otang mah jeung antar tiluan eta mah si Jack, si di terminal sepi. Terus masalahna teh mimitina barudak terminal.
Si Udan boga masalah meureun urang teh jadi sebagai KM nya turun tangan. Bebeja we ka itu ka to ieu ka Tor. Si Kang Cecep si Kang Cecep. Ikut ngahulang kator aja. Tor. Mau palu. Bada ka tukang cecep mah. Kasih eta bebeja ka Kang Cecep. Dimasalahkeun jeung mimitina hiji masalah jadi nyebar. Jadi loba. Terus aya musuh urang teh ngaran teh bos pesan ke ayeuna can apa bos pesan apa? Pokona malamun lanjutnya pernah sampai 10 bakal rame. Asli urang. Jadi cerita nu aya teh ngagantung we kitunya itu ngagantung ya bakal sequel na deui. Kurmah deui meureunana asalna tina 40 kan di riutkeun jadi 30 yang pasti nya Gundal Ganul. Ya itu ku diperjelas deh kan dia. Aya kan aya nama mulai berkeluarganya. Kemarin pas syuting di Bandung ditinggalkeun atuh. Lebar eta. Lebar. Kolotkeun ge heuh disebut teh. Kolot. Tengah bagian ngolotkeun itu kumaha teh? Ngolotkeun heus. Oh, sempat. Dibakal we ka ditunya. Heuh sabulan ngiluh lah. Oh, sempat ikut lah. Lebar. Atuh ayeuna lamun di perumahan we di imah. Sorangan. Di perumahan mana teh? Pokoknya terbaik. Acan lebat. Pokoknya mah perumahan kan terbaik. Eleketek dua. Eleketek. Da ieu teh bisa tak jika di dieu kan diraan di kos ku perumahan. Spes iklan mah jeung naon kosong-kosong kan Ya mah bisa wae. Daripada hit. Mendingan tulisan iklan mah. preman pensiun 10-nya. Nah, itu bisa. Minimalnya itulah anu dicecingan ke urang ka dieu asup. Jadi kemarin teh sempat diboyong heula ka itu nya sabulan. bahasa acan lahirannya. Pas umur 8 bulan. Diboyong heula pas pulang-pulang pas nyencak bulana pulangkeun we. Cuk meh bapak di dieu fokus. Anjir bapak ayeuna mah. Tadina mah Bapak, ayah, daddy, father atau papa, bokap, opa. Opa. Gangnam Style atuh. Orang Sunda we bapak. Abah kalau tingnya amang mah nya amang itu. Tapi biar kuku bedak disebut amang. Aing teh lieur teh kumaha ya teh. Berarti ayeuna mah saatosna kamari boco judi teh ayeuna mah tos sehat deui we. Alhamdulillah nya budak urang Judi sia teh. Pan ari eta teh pertaruhan nyawa sia teh. Ya, Taruhannya nyawa cenah. Ada teu menang duit atuh. Taruhannya nyawa berarti perjudian Bukan berarti atuh atos lahiran atuhnya. lahiran istri. Nah pas lahiran teh orang ke syuting. Anaknya laki-laki atau perumahan? Alah. Pak Haji tang geus sengol deui mah nya asup ka dieu. Asmerela. Gitu. Terus pas keur syuting eta teh pas lahiran teh ieu karasa urang teh keur gelut eta teh. Eta teh. Kersin gelut. Kayak budakna mah teh suksak gerak. Anjir, penuh perjuangan imah. Keur gelut jong. Pamajikan di imah berjuang, ngalahirkeun ieu berjuang. Gelut. Ieu Minta izin mempertahankan heula terminal. Pak, pamajikan karasa euy balik we. Pas datang ke Garut pas Borojo. Oh. Ya. Jadi pasnya kadinya teh geus nyampak orok atuh. Henteu. Tuh, aya heula beberapa menit gitu. Jadi nungkulan. Oh. Di adanan lagi pakai bahasa Italia. Bahasa Arab, Pak. Di mana-mana oge adan mah teh anu teh salah eta thumbnail. Hapunten tadi eta telepat thumbnail teh telepat. Iya, tapi kan aya subtitlenya. Nya Anjir rek nyepertikeun sieun dihujat aing ieu. Kira urang jagar di bahasa Itali. Tong beurah kitunya adan di bahasa Indonesiakeun ge rada aneh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Komo make bahasa Itali? Tong bahasa Itali. Aing oge sia mari keur kitu wae. Dah hayang urang teh aduh. Gara-gara wali Langsung adanan alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah sakit emang di bidan? Di bidan. Rumah sakit habis mahalnya. Nya. Bidan. Kira-kira bisa di bidan, di bidan. Jeung Praktis. Jeung fokus ka hiji pasien gitu kan di rumah sakit maka itu kan. Buat can aya nu stroke mah. Wah, anjing lieur ya. Banyak pemajikan rek ngalahirkeun kudu nguruskeun nu stroke heula. Mah caritana karunya nya panayangan Pabaliut obat. Alah. Alah. Ulah we enak tah ngaranna teh urang teh minta Kong Aris.
Om saya udah punya anak perempuan, tolong dong minta nama. Nama. Dikasihlah nama. Sunda banget, cente Sunda banget. Engkom cenah don, namanya Engkom. Jadi Kanaya. Oh, Kanaya. Artinya gelis. gelis. Terus Ayu dia tukang nawe ngaran urang William. Sing balik. Jadi hayang Abah coba namanya jadi Abah William dan untuk ngewa-ngewa itu. Jadi Kanaya Ayu dia Wardana. Wardana. Panggilannya kakak. Nana bisa. Aya Naya, Aya bisa, Naya bisa. Kan loba eta mah. Loba panggilna teh geus cenah kai dedek geus cah teh dalam kolot engke teh itu kacang kai cuma. Bener. Itu namanya. Jadi orang Sunda mah anaknya kai karena gadis mah gak kai. Geus nini itu kacang kai. Patir budak dinya geus Dina sakitu nama bener. Ari jadi bapak mah beda pemikiranna teh. Tapi kan ke masa depan budak teh kan ini di pikiran kadang-kadang. Tah ayeuna perbedaan meureun aya perbedaan nanya geus gaduh komo orok keneh we nya. Nu biasana meureunnan malam-malam teh begadang, ngome HP atau naon meureunnan ayeuna mah jadi budak leuwih begadang. Leuwih begadang deui cing ayeuna anu nu jadi garis besar lah tos gaduh budak kumaha? Rasana. Siga Menu jomblo teh kabaritaeun gitu. ngeunah pokona mah. Amun urang sare yang geus kawin mah nya terus boga budak. Nya. Mah kopi. Nu Sok kahiji atuh cenah ya kopi panyiankeun ieu budak cenah asup. Bener. Terus mun keluar teh mikirna dua kali kan. Nya, aya nu ngerem lah itu mah. Bola mah. Don di mana ka dieu? Siap go. Go, cas. Ayeuna mah kela euy. Ya budak kan sare minimal ya gitu lah benernya. Bieu ge kan podcast tadi jam 4. Kan seheula gitu. Iya kan bieu podcast jam 4 jadi nama. Udah alhamdulillah jam 8 jam 7 jam 4 makin kejol lah mah itu. Da karunya pamajikan kan sorangan. Bener. Can mandi can naon can masak. Can dimandian. Can mandian. Kira cenah tos magrib we keluarna. Bieu teh aing teh momongon heula. Sang hiang. Sim kuring bade keluar heula sapada. Hungguk pamit gitu nya. Sok cenah balik mau kopi. Allah. Anjing kela urang bisa mental. sakeun. ai tenana ai kopi mah da gampang eta mah. Gampang kopi mah ya lah. Kan berarti mun di luar oke non karena teh balik teh semangat ayeuna mah. Beuki semangat maksudnya tambah semangat. Ari geus aya budak makan kitu. Kita sebagai makhluk-makhluk yang sudah punya budak sudah merasakannya gitu. Nah, sing geus boga budak mah jadi balik teh cacawan. Ya. Terus orang ayeuna budak anu hiji kan kelas 1 SD. Geus bisa kieu mun ngong adan teh as-sholatu imadudin, sholat itu tiang agama. Era orang teh mah itu mah. Kaliyang kacai. Orang jadi teringat sesuatu. Naon? Cek adon teh ngeunah cenah ayeuna mah sia. Semoga budak mah ngeunah. Mun nilai kana episode ka tukang. Aya kata-katana anu menyebutkeun tong wa kakawin. Mantan baru bro. Asik. Kalian yang belum payu. Kalau kakawin. Lihat sirah. Lihat. Jadi Kumaha? Jadi kalau mau kawin teh aya nu kerieuhna. Eta berarti anu dinikmatina teh justru eta jadi si fluktuasi perasaan eta. Anjis. Sapartoskeun dina hadis parantos dikaluareun teh. Kumaha cenah Pak Ustaz. Mah jadi iya lagi. Kerja deui ya Jadi aya rudatna gitu kan. Aya senangna. Pasti gitu kan siklus makan kadang di atas kadang di anjing-anjing. Tapi benar. Tapi aya anak budak pasti jadi titik biasanya mah jadi titik balik almarhum kamari. Lainnya Hari karek ngantunkeun sabaraha kepengker. Kabila Kang Bahar mohon. Aduh Jenat oge. Jadi titik balik gitu maksudnya biasanya mah untuk para laki-laki nu biasana hirupna amuradul teh biasana mah
anger sih amburadul namanya jadinya angka budak gitu maksudnya teh. Tapi aya pengeremnya. Aya pengerem eta. Amun ibaratna baheula tukang mabok, lupa mabok teh 4 botol jadi sebuah budak mah jadi 5 gitu. Begitu. Minimal aya jualan urutna. Iya eta mah kitu mah. Da maneh mah budak nangis SD jadi lieur. Anu orok keneh makan ya. Ais sare itu aban gitu. Tapi geus benang dijajah, ada budak SD mah. Benang dijajah kumaha? Benang dititah. Oh. Mana macan benang budak dititah. Bisa dititah. Can bisa dititah ka warung. Encan ka warung mah. Urang geus bisa. Urang boga di titah, urang peliharaan si toke di itu. Kudu boga budak wae. Sudah dianggap anak sendiri dan Seperti Malika. Mana apa Malika? apa? Eta kacang hidung. Naon malika naon itu teh? Ngeset Kecap bango. Duh, nya siapa tadi? Nah, yang kewe dijelaskeun ya. Terus mun ayeuna kan Abi tos kayak sayap sawadah yeuh. Ngopi hapunten. Ini wadah teh ni ancin atuh. Teh ieu merena, teh sa nu merena ari alas batur balada kayak nu urang gitu kieu. Jeda PP 10 ayeuna bade kumaha yang menikmati heula di rumah atau Ya. kumaha? Kan saya namanya maksud teh cowok panggilan bro. Jadi amun aya kring gawe. Amun can aya mah nya biasa we di imah gitu. Paling kegiatan di imah asup budak nyebor paling ge. Ngobrol jeung Mang Toke tadi. Nyebor saha? Nyebor toke, nyebor Nyebor tanaman. tanaman bisi toke disebor. Ngarat tumbuh. Ngarat subur. Ya, siapa lokal konten anjir. Aduh. Kayak kudu ditampilkan heula dia Mang Tokena itu. Mengartieun nonton Deddy Corbuzier. Bener. Lokalna gitu. Jadi lamun aya si toke mah beak udah hari tadi mah teh anjing. Juga di imah sorangan si koplok mah. Masak. Apa geus nganggap bapak sorangan kan? Anjing peliharaan. Aduh. Lebih parah. Ciao. Tah toke tadi dia tah bisa apa. Tah, iya tah Toke teh tah. Tapi boga Iya belah dia. ngeus capek. Bungut toke rapang gitu di layar aing lieur. Tapi boga budak teh sesuai Ekspektasi cita-cita. ekspektasi henteu. Kan siga kieu nya mun abi mah ngabayangkeun kan mun lalajo dina film geuningan boga budak teh sok aya geuningan nu pareureum terus tengah malam teh ya terus pak ieu geuning itu cenah budak deh sok kitu bari tunu ngangais kan gitu tah abi mah teu ngalaman kitu teh da budak nasare wae Belum berarti jeung da urang mah kompak. Kompak omongnya teh menyebudak di antap. Bisa ngalehan. Kerja sama Saling mengisi. Mana lobana kerjana ilungna. Nya. Ieu mah samana. sama Ini dia kecokor. Nah itu. Jadi bagian nyelah. Isuk-isuk we. Dong 40 poe meureun. Bu, nge-share kopi. Usia sampai 40 berarti seberapa bulan? 30. Ah, 30 seberapa bulan? Sebulan 30 poe. berarti 33 7 poe deui atuh meureun. Oh, tak. Aing jangan enggak poe, mah jangan kana naon cai ieu nya. Sok naon teh? Main hakim sendiri. Urang kok kadang di TikTok kieu. Bu, teh cai teh nu kieu Bu, meuli Bu parantieu. Ari abi mah biasa nama sok dikencet-kencet ya ku panto. Ya, siapa? Urang mah lain kana kelek, jadi bisa ngalogoran. Dari kuping-ping masih kalepasan atuh. Ieu mah nya Oke, masalahna teh. cerita di nu film si Otang. Kan si Otang macan boga Pamajikan. Beda jeung sisa jadi Kabeh lah, geus geus boga boganya, kabeh. boganya. anu si Didan rek kawin. Otang mah teu boga di nu caritana teh. Eta fans awewe euy ka urang. Otang. Iya gogodana teh. Bu, Otang belum nikah ya gini. Pokona mah loba we. Nu fans ka urang teh awewe ibu-ibu dige bener di nu baca di Ibu-ibu TikTok. pasti. Pas urang geus boga istri, wah follower leungit. Mana cah eta kuat ka disepil istrinya Otang. Anjir, aya bener nu urang keur kawin ge aya. Fotona menang di mana nya netizen anjing. Tina Instagram meureun.
Orang di privat Instagram mah. Terus diarsipkeun dah yang katingali jomblo. Menang ti mana si anjingnya? The power of netizen depan eta sanggup mengulik sampai ke inti bumi. Bahkan sedalam Palung Mariana teh. Foto-foto keur bobogohan keneh ge aya. Ari keur Urang teh boga di handphone. Jangan pernah dipoto. Teuing sia bener anjir caing teh nah aya di kedai kopi. Caing teh foto ieu ibu pernah moto. Teuing cenah teh apa? Saha caing teh nya ieu? Oh, bidan melahirkeun teh biasana mah paraji. Paparaji. Oh, paparaji. Heeh, eta meureunna. Eta dinu film mah jadi kabawa ku real teh. Ku satang teh can kawin anjing ceritana teh. Terus aya nu komen ka urang. Tuh cenah emang bener preman cenah. Loh, anjir caing teh. Heueuh bener. Caing teh urang mah pas itu. Urang mah Orson, caing teh Orson. Oh itu dibalas saya, abi mah Orson. Ormas sorangan. Suatu ormas soneta. Borsa eta mah. Tah, si Didu nu jadi gober apa? Apal Kuat kahayang jadi gober merukan aya aplikasina cenah. Sumpah ini caing teh kota Gober aya aplikasina. Heueuh ka dinu film teh macam urang Gojek online. Ada kontenna teh dina film teh gober ngaranna teh. Gojek online. Si eta rek ngadownload. Ngadownload Di dunia real teh kan ngadownload aplikasi gober. Memang si Didu supirna. Heueuh cenah kuat ke hayang meuli helmna cenah. Caing teh marukan ojek online nu lain caing teh. Tapi ieu juragan penghasilan deui atuh. Kumaha? Lamun nyeun helm eta helm gober enggak dijualan. Atuh meureun itu bakal kasiksa. Aplikasi itu. Teteh berarti saking si karakter dina Satpol PP. Cek aing oke. Geus ka mana karep. Anjing ngarusak. Anjing ka mana karep. Pas tongtongana karep ari ngobrol. Satuan preman pensiun. Minjem teh aing euy. Satuan Pemuda Parasmana. Aduh, maksudnya dina PP. Dina PP salapan, dina preman pensiun teh. Karakter teh halus, melekat gitu sampai jadikeun si penonton teh menganggap bahwa eta teh nyata gitu si karakter-karakter eta teh. Gitu maksudnya. Lain kala ke Satpol PP. Aduh. Berarti nama sementara mah menunggu panggilan lagi segala panggilan ini teh. Sambil kan adon panggil budak kan can lila. Kamari kan sibuk syuting selama sabulan. Pas budak lahiran sabulan orang karek panggil 2 poe karunya berangkat deui. Ayeuna mah ngasuh. Full ayeuna mah menikmati waktu bersama keluarga we nya. Berarti kamari lebaran teh can bisa liburan atuh ya teh. Masih di rumah we urang teh. Batur mah ka pantai. Tuh piknik kamari. Urang mah ka taman mini we. Taman mini nu di perumahan teh. Kan perumahan eta mah loba tamanna nya. Pang nyeborkeun. Aing teh asa pania ieu cai teh. Can liburan batur mah geus ka mana. Kan batur mah geus ka mana berarti mah can. Jadi kemarin barudak kan ke Kamojang ngaruli karempi urang mah teu da karunya ditinggalkeun budak di pamajikan. Rek dibawa can mungkin bisa dibawanya karunya. Orok beureum keneh atuh da karunya. Asli. Keueunah engke ge aya masana atuh eta mah. Paling ulin paling jauh ke mana nya? Kemana? Can pernah jeung pamajikan. Jadi abi mah alhamdulillah kamari libur lebaran teh wah kukurilingan we. Di mana di sarua? Tingawitan ka Sumatera. Anjir. Ka Jogja. Walah eta pasir pengkolan. Ka Eropa. Bener. Ka Asia. Wah. Asia. Urang ge touring wae. Mana wae tah? Ka dapur. Make motor nanjak saeutik ke kamar. Ngetem heula ruang tamu. Tuh touring di imah di dinya. Lega aja imah. Aduh. Ulin we. Jadi ayeuna mikirna teh daripada ulin mending geus we. Capek di jalan gitu ya. Pikirna teh kudu riweuh euy mamawa wadah tai. Popok anjir. Nya keula. Ya wadah tai. Popok sakieu. Pan can ieu na meureun baju budak. Ikan cakatuhu gitu nya. Bener.
Oh, dah tai kieu. Budak di dieu di ai. Pamajikan di tukang di akon. Mitoha di pungu. Ya kan tadi cerita Mimit pertama jadi bapak. Ada si nenek Metallica kumaha tah pas pertama injuk hiji kumaha tah disebutna ge cenah mungne cenanya. Yang naon cenah? Omah. Perumahan. Rumah eta mah anu deuk Santiongnya. Mah indah. Hayang disebut oma. Omah. Omah. Jeung kan ka incu pertama lain neng. Kahiyang Ayu. Di Kahiyang Ayu. Gitu. Semah depong pokona teman. Budak can lahiran. Inung urang mah. Boneka geus aya 2 tolomong. Asli ieu mah bener serius ya boneka can 2 tolomong ka mana? 2 tolomong. Berarti ayeuna mah aya di pasir bapakna mah teh di Arab-Arab teh incuna aya namanya aya gitunya pasir gitunya asli mana si kakak cenah ningali mah cen teh kangen ka eta siapa jadi ditanyakan teh si Abi aya maneh keur di mana keur podcast itu budak yang saha gitu aya cai gitu dak urang kamar mudik tah cari-cari rek mudik asalna mah rek sorangan rek naon cenah mudik sorangan mah bawa cenah budak gitu lah intina mah jadi urang mesti di Arab-Arab we gitu teu euy mun bisa mah budak we cenah ge balik sorangan ka dieu mane mah bajor teuing kawan lagi rek balik kayak gitu budak mah tuna we atuh cenah dia ka aing teh jiga kana keresek gitunya pas lebaran teh kan budak urang para kelahiran teh ka umur sabaraha nya 20 poe gitu teh salam loba hadiahna ge anjay dibere motor aing mah euy jeung si kakak teh motor naon ieu pedah kieu urang teh heureuy motor Beat pedah heureuy eta cenah si kakak yang kado naon cenanya aing teh nyeletuk motor Beat cai teh dibelikeun motor Beat anjay aya nu meulikeun gitu hayang naon cai stroller euy aya nu mere loba 3 siki aing ge tingkatkeun cai teh bener sih euy asli jeung ditebaran bisa hiji ewangan teh mah bapana jeung indungna bapana di tukang gitu nu ngadorong mitoha itu dikenyang tadi ku motor Beat jadi loba ieu pas lebaran ge loba duit euy nu nyecep teh euy bener amplopna teh tulisan selamat Idul Fitri mana si kakak ini namprak anjir kakak leungeun ada gitu kecet padahal mah si kakak mah can nyawan duitnya ku si ayah we tapi si bapak si bapak pas urang rek make dikepret budak salah siap eleh wae tapi heueuh kana kitu mah duit budak mah duit budak duit pamajikan duit bapak duit aing mah eueuh boga duit aing mah boga mah aing mah nya selama syuting duit selama syuting mah curhat ya selama syuting duit bikeun ka pamajikan aing mah di atas sampai 35.000 35.000 halus pan bulan puasa mah teh godin meureun heueuh tapi da anggar we godin aya 35.000 kuroko sabungkus ge beas ayo yang ngarokok merenya sebel merenya tapi tenan naon lah jeung budaknya nya bekal lah nya epo we aing 35.000 ge atuh ayeuna keur bujangan mah nya duit anjir sorangan keur nya wah anjir meuli ieu ayeuna mah 35.000 mah naon cak aing teh nya sapoe tapi berarti hikmahna teh eta baheula mah nya sapanjang syuting teh meuli pas beres syuting teh geus eueuh sarua ayeuna mah nyangsang di budak aya nya di budak aya aya alhamdulillah lah gitu teh nama euy hayang meuli deui imah euy keur budak sunga adat kieu bos aing ge boga bos ya hayang meuli imah dijigirna teh geuning nya sugan aya diskon ieu mah ke cuplikan ieu bikeun ka Pak Haji bener bener sponsoran itu Pak Haji gitu hayang dipasangkeun gitu namina di dieu teu kajian unggal jam ngonten gitu asli aing mah lain unggal jam konten kajian unggal jam nyebor aing mah nglopoe aya Pak Haji Pak Haji ge aing konten terus jalan teh can dipeluri ku aing beresan heula asli disikat kamu dibere diskonya ka Pak Haji atuh sok itu konten kamu naik deui nya
Tah eta Eta bet naik deui konten aing Atuh, mah. tangtring urang teh. main film atuh. Oh iya bener. Terus artis sih nama. Pokoknya Ari sugan teh urang nu ngagusur teh urang cik aing ngagusur ieu. Anak konten ieu. Poho ieu main film. suganten nu ngedit alus suganten. Oke lainnya Biasa ada. ngedit Oh, Biasa. Talent dari mana talent. talent? Pasti eta mah. Komo kan ieu di Tarang saya RCTI atuh. Ditonton agak nasional. Nya, Coba rating ka hiji. wah rating ka hiji. Bener. Preman pensiun rating ka hiji eleh-elehna kunaon cik? Gunawan. Ku meng balungkul. Oh, nya. Timnas. Itu nama ranking ka hiji terus. Anjir. Manya we nya ternaik viewer mah tuh. Terus sugan ieu nu nonton saem. Lamun ieu nu nonton saem disepil ku urang imah. Berarti lamun dina adegan Pepe diayakeun menbal bakal wah jahan di luhur pasti. Ayeuna geus jadi geus laju Pepe teh geus bola sekaligus. Jadi geus moal belok deui nu laju teh. Kepikiran nepi ka dinya. Anian preman pensiun FC. Oh nya aya Si poho deui aing teh grup teh naonnya? Preman itu Preman FC. Preman FC. Preman FC ini yang budak mengbal kan. 88% mengbal kaituna Godin we nyarat ku darahan. Siapa dosen atuh berarti? Jadi hareureuy darahan. Jadi Mun- tanding teh lain ngundang mengbalna. Udah diundang jeung dahar. Mengbalna masuk we maneh marahin cenah pamungmung. Ada capek cenah mengbal sarolot. Urang ka dahar we. Saya ke Cianjur diundang ku Bupati Cianjur. Pernah nya. Mengbalna mah tiluan meureun. Nu lainna mah ge dadanan. Kabayang geus ya kesebelasan ngelawan kesetiluan seteh. Lumayan tiluan. Terus balikeun teh minta oleh-oleh teh ka bupati, mawa kendang mah sagala digubung. Mau kenal. Aya di naon di pendopo. Di pendopo. Pak Abi mah yang oleh-oleh aya nu mawa calung mah kenang mah digubung. Aduh dahar mah. Segedeng nyian band, preman band. Diundang deui wae. Ah geus rudet. Bari saha atuh dan sekali. Mang Didu nu rek mainna lompatna ge berat ku beuteung. Berat ku beuteung. Berat ku beuteung. Eno hiji si Eko Orai mah. Mah maleng. Eta mah. Si eta mah teh baheula lagi keur zaman futsal jeung urang gawena rek ngasupkeun. Batu rek ngasupkeun teh diporosotkeun kolorna nepi ka jadi. Kartu beureum we. Keluar we maneh nama dahar. Bener lagi si eta. Paingan ukur tiluan. Mang Yayat. Si Ayat. Si Bisa Ayat. Nu jago main bah kabeh ge. Bener. Mang Dado. Tah Mang Dado rada bisa jadi striker mah. Rada bisaeun. Urang tadina baheula teh kan urang asup SSB. Ngan urang teu Ngomong nyari fragile lain. Si SSB teh sepak bola. Sekolah. Oh, sekolah sepak bola SSB teh di Garut. Heeh. Urang teh baheula teh SSB Tunas Inti. Anjay, Tunas sudah tunas netra. Siapa? Itu SSB SSB tuh. Heeh. Tong. Tah, asup SSB ge ieu mah kelas 1 SD teh jadi kelas 4. Heeh. Mengbang ngalawan Cikajang baheula teh. Urang Wah, ralus SSB. atuh Cikajang. Wah, ralus. Zainal Arifan dari itu. Ini teh kan make kolbak, make angkot, cet, sararapan lah tahu. Aya boba. Babaturan. Abong campen curiga aing mah balik mah. Abang aya ngadar tahu. Salah lagi mah. Kan ayo kan cenah jam 7 sih teh hayu cenah urang ka Cikajang aya tandang. Iya naon marag. Marag. Ayo sarapan heula tahun si kuning gitu. Abong laleutik keneh nya can pernah nyaba si anjing teh. Mengbal teu ara rutah tahu. Bener dah kan di penjejel teh geuning ge baheula mah nya dina angkot teh nya, dina angkot teh. Dina dong. Nyabani ka Cikajang sok hayang Ya asup angin mereka gelembung. Ngegelapung can ka Cikajang mah geuning nya kieu jalanna teh. Mengbal teh ada sok angin anu tah tahu. Bener ya serius keleutik. Mana cerai tim lawan teh nuju sibuk ongkek. Bareng eta apa kan lamun aya nu ongkek hiji geuning sok sebal jadi. Nah, salah satu penyakit nu nular eta nya mabok kendaraan. Heeh, bener. Baheula mah jadi SSB adon teh mengbal. Pas main deui pas di Perman FC. Ah, ream teh mending kana dahar. Desi nu tah tahu. Ai pas dahar mang ieu tahu rada trauma. Aya Perman FC.
preman da eta bisa diundangnya lamun boga kesebelasan undang we. Nu penting mah liwat datang. Aya liwat, datang barodakna. Aduh. Aing mah preman FC. Ayeuna geus aya rencana mah teh nu tadinya ingin kembali ya nanya. Ya berarti ayeuna mah kegiatan teh berkegiatan teh di rumah. Di imah. Tapi selain maksudnya selain ti syuting ada kesibukan no continue lah naon urang can bikin usaha tuh jeung bos urang tuh. naonnya Ari eta si eta saruakan boga cemilan lain. Oh si itu mah beda Oh nya beda deui eta mah nya. urang teh can aya kegiatan kan ai dagang leletikan mah aya lah. Paling urang can naonnya laptop TikTok meureun dari nama mereka rekrut pagawe. Tukang live TikTok. Jadi awal-awal handphone ti urang gitu. Oh. Dari nama. Bae anu garelo we si Unyi ya. Bisa dititah. Awal-awal anu Usro. Jadi teh naon? Aduh, jadi teh naon sok. Anu sok kanibal teh, heuh. Jadi rek diajakan mah si eta. Udah anjing. Udah cigo karek inget Kanibal ban sih. Mun eta si eta. Kamari lebaran saya teh cenah mah bejana teh lain dahar opor dahar eta kabogona. Ayeuna si eta si Cebo dipasung. Terus anjing leutik-leutik. Tapi arek ieu cenah jadi ngabrol ke si Cebo. Bisa aya apa ya ulah ka konten kan. Bilih aya nu terang saha Cebol tah nu ieu. Iya Cebol ge pokona mah. Masalahnya aing teh boga si Cebolna teh boga eta. Jangan ada Instagramna. Aya Instagramna Christian Yudhistira. Ayeuna kan gawena sektor rajunan juga blog mah. Sabulan geusaan, seminggu geusaan. Bener sok. Sahanya di dia can pernahnya marane gawe di bank mana? Heeh, can urang. Si eta mah kabeh bank pernah. Di BCA pernah. BJB. Babari kitu nya. Bener. Antara junun samiu geus. Ari alasanana eta bet teu lila kitu kunaon cenah? Capek otak cenah. Bener. Si Cebo mah eta lah kacau. Ayeuna jol hayang jadi naon cik bajak laut cenah ge. Geus alo hayang gawe di kapal. Serius hayang gawe di kapal. Oh, hayang ieu. Anu pangangkut batu baran gitu ge. Tambang. Bener. Karena bajak laut Karena di kapal. kudu jadi warga Somalia eta mah. Ayeuna keur pelatihan gitu. Kumaha sia ceceng teu kabalangkeun ku jaring. Nya, arek malangkeun jaring si eta mah bawa bating kuat. Dia akan ku kepiting. Ku kepiting sieuna nya. Balala jo ieu film Kapten Philip eta teh. Ya bakal disangka pesut anjir ku batur teh. Arantik pisan. Gitunya pokona mah hatur nuhun Mang Adona geus ngalir ngidul ya. Geus sana 3 jam atuh anjing. Engke atuh part 2 tanggeus ieu urang taping deui part 2 nya. Part 3 anjir. Oh nya part 3. Pokona mah sukses terus. Amin. Si Dedena tadi teh nya Dede Kanaya. Sehat. Kanaya. Sing sehat, sing tamih pintar, sing jantan putri anu solehah. Sing jantan Pokona jeung aya hiji cerita. Naon. Kan kanaya. Urang teh keur lieur baruang ge. Keur syuting sagalanya pikiran loba anjing. Nelpon euy babaturan nu di Bandung. Don aing ngaran budak teh saha? Kayana cai aing. Teu we aya dibere kado kayana. Pas urang inget. Ai kayana saha anjing aing teh. Nelpon deui kado teh saha si ti babaturan can ti Bandung si Nuk sia da budak aing mah da kayana. Kanaya. Nah jadi kayana pan sia anjing. Heuh aing teh aing aya poho ngaran budak anjing piomongan eta euy. Jadi ngado teh lain keur budak kerjana eta. Heuh sia Kayana. Perasaan aing teh boga ngaranna laki cai. Kila-kila meureuna. Kila-kila ke boga budak di lalaki geus we. Yana kayana dan kermit. Yana ora ya tuh nu di Sumedang. Aing wae. Teh yana kermit. Aing tadi ngomong Bikin ka pamit. Oh nya. Pokoknya mah sing jantan putrina Aadon we. Nya pan geus. Oh nya. Pan geus jadi. Oh nya. Mah nyarek anakna pania. Mudah-mudahan mah eta meureunana toke ulah keterusan jadi budakna Adon.
Mau ada yang di rantai dah. Lagi pasung. Cebol sing jadi bajak laut. Nah, setelah itu doa nama. Nah iya jadi ngabas nu tawarawuh baru dah. Mang Dado kumaha Dado? Sing jadi naon? Si Dado mah jadi tuang cireng. Oh nya ngeueur cireng. Cenah mah jadi isian cireng ayeuna. Jadi Dado Jando. Dado Jando. Banget Produk Dado Jando. Gara-gara saya gara pamit bagi ka mana karep ya. Alah, tapi saya acana pamit kanggo balad capruk khususna wargi Garut tong hilap upami bade ngayakeun kegiatan event sapertos kitu bade nikahan bade hitanan Tapi brand ambassador bade ulang tahun da sia mah teu guna brand ambassadorna tong hilap painten kontak wae ka Sate Panur Pijaya kumargi dinya aya penyu anu tiasa dianggo kanggo sagala rupi kegiatan ditambah deui aya catering Sate Panurna jadi lengkap dirinya mah. Ayeuna nuju aya promo dengan 45.000 bisa catering sate terenak sejagat raya. Abi geus siap PO-na eta. Tah eta nya pokona mah pengen apa aja pokona mah dengan 45.000 catering Sate Panur bisa dapat catering sate. Begitu ya Pak ya? Betul sekali. Makanya sok gerak order kontak wae ta nomorna di dieu. Di dieu. Di dieu ya. Eta Sate Panur gulena terbaik. Oh. Kamari jeung Bos Bubun ka ditu. Oh, kami jeung Bos Bubun. Bos Bubun. Aik dahar kan di kota Garut mah nya. Daharan euy gitunya. Heuh aing teh bingung. Tempat deui teh. Cah aing teh. Bingung atuh. Ayeuna lamun kaceplak can karek kek ngamen anjing. Ceng cereng ceng. Karek nguap ngamen. Dahareuna mah 15.000 nyawerna anjing anu 30.000. Bang teh aing teh nelpon aya babaturan kan di ditu. Pagi di mana? Oh nya kan jaga teh rencangan. Dia bisa nutinya. Sok aya diskon khusus ka dieu mah nya. Kodong ka dieu cenah ka dieu cenah. Guys, dahar di Bos Bubun terbaik. Terbaiknya. Wih, Aduh. Aya dua di Garut ulah di. Pokona mah balad capruk di naon eta teh Jalan Ibrahim Aji. Ibrahim Aji Dahar paling ngeunah di dinya. Piuna Piuna juara. Gunung Guntur. Anjir. Papandayan teu cirinya. Aya Papandayan. Cikuray aya. Cikuray aya, komo lantai 2-na. derajat aya Derajat aya. Aya. ngebul-ngebulna aya Nuh naon atuh? tah aya teh Somalia tebih teuing eta mah Aing teh pantesan ieu panon aing Rabun beureunya Rabun jauh maka kaget ka ciri. nu penting mah arah kiblat terang Apa? tah eta upami hoyong tuang kengeng diskon tong hilap nganggo voucher GGRB Terbaik eta. Teh kalau dituluykeun. Terbaik. Sate gulena. Terbaik pokoknya Pak Haji Nur Wah. pokona mah kieu lah. tah sakitu Bruksona. acan hiji deui tong ka Bruksona pangpana mah maneh saya kata-kata dan can mana mikiran eta orang bari ieu heula Dari dilempar ka ditu. oh bener Lah aing jadi ro teman-teman. Pemain teh mah kara. Caprukson. Oh, biasa. Nah, eta painten hiji deui tong hilap anu teh acan ngasubrek akun Gemar Universe-na di subrek heula di palihan handap di dieu Tah, sia gitu. kitu di komen di like di sharekeun oge Tah, atuh hoyong tadi hilap deui langkung caket sareng Aadon alias AA Otang biasa Instagramna di mana A? Instagramnya di mana? Aya HP. nami akun Oh, ID-na. Username. ADON8. Nah, lamun hese buka di mana? Di dia. Di mana? Lain gitu keun. Oh, atuh. Tadi dia. Dah. Ketemu tadi dia tah. dipotong ku aing da sin ieu di cut ku aing capek gitu Facebook Pro na ya. Facebook Pro na aya kan Anjing. Facebookna naon? Aya 2 Aya anjir. Heeh. Tah. Adon Donas. Donas. Oh mah di follow-nya 58.000. tah. Tapi can kamonet. Piwar babaledagan. Piwur bebeledagan. Heeh. Kayaknya Facebook aja. Sok kada lah geus mah perang curhat teh lah capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Teu aya 2. Aya Surya eta. Eta mah iklan baheula nya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.